ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sanggan jadi kesenangan sing senang laki rabina nu diurupkan payuna nyaeta pada istrina masing rugi kahartina hartikeun alis ayeuna lebatkeun kana manehna manawi aya gunana nu dipamrih manfaatna manfaat lahir batin alis teh masing prihatin aya salah geus kasep rumah tangga moal geneng suka-suka tiai nada geus atos acara saweran bakal terdasehat lukina dunya akhirat Gusti maparinan rahmat kana waktu ulah elak disarengan silih formal mari dahulu hidup salawasna amin ya robbal alamin dia urang buka duduk awur urang buka hemat awur dia urang buka duduk awur di awuran bukannya awur di awuran buka duduk awur di awuran bukannya awur di awuran buka duduk bukannya lu ini atau kurang itu kan dia dia urang buka duduk lain video teh jeung sekal lain dong bukannya awur dia urang buka duduk iya bukannya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuhun ka pun abdi anu parantos nyurup ka dua panganten mudah-mudahan sinten kita anu moga-moga itu mah lain mudah-mudahan lain itu rahmat sareng kasalamatan bangsa puja bangsa akhirat urusan rumah tangga. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rutina kita. Wah, ada di sini pausna, alhamdulillah. Acara saweran panganten terdahsyat nih di Kampung Cigadong. Yang barokah di lurus dua sepuluh. Sampurus kesuhun kaibun Kayak gini. kaibun mahagung. Iya, Bapak Haji Bang Bosnya. Iya. Sing lewat Pak Haji ya. Si kolot kadinya. Alah. Goyang. Ser. Dicabut aja bos. Aja ngelawan aja deh ngelawan. Asik. Cek. Asik. Orangnya dua katakan mencipu ngarendok siapa dikere nacoy patu Sapayun, sapayun. lu ate ingat mulut Itu rekaman itu. sampai bulan jaga peduli mata peduli aku dikira
Papayun. Lu ate Itu rekaman itu. Oh, ada. Saya singgah bahagia. Asik. Kawan. Kagok. Janganlah diganggu.